Susan, mami teh capek pas ke kelayangan mobil candi eta candi nanta candi kirim ti dealer erek ka dieu. Dealer? Mah ti dealer erek dikirim merek Uncal mobil merek Uncal. Hayang naon atuh Susan ke amun si mami boga mobil hayang naon? Avanza we. Ah, bung Avanza mah Uncal we Uncal. Kumaha tah cek barudak si mami beunghar kumaha diomongkeun teh ku barudak si mami beunghar mendadak omongkeun naon Cenah bawa-bawa ku tuyul. bobol ku tuyul Nu bareto. cicing tong ngomong-ngomong bejakeun we si mami mah bisnis gitu tuyul mah zaman baheula gitu hirup senang teh ngeunahnya tapi zaman baheulana nuyul sih jadi boga dosa si mami teh rasana teh Teh eueuhnya lauk teh. Tuh cai pada kieu eueuh lauk. Lainnya. Bantuan tuh. Budak. Bantuan lagi, bantuan. Sok. Jangan sorangan. Yuk. Kaweng ayeuna yang sana mendadak beunghar gitu nya. Oh, itu. Lain bogana. Boboh hakeun yeuh bahasa tetengan. Oh, Paten eta. anu bogaan. Sampeurkeun teu mah. Tambahkeun ya. Sok gerohan tuh era urang. Turun. Ni kaweng. Ni kaweng. Kaweng. Masuk langsung tengah dengar ayo. Terobos aja lah anjing ah. Coba ya sebentar. Meni arah rendak ge beunghar mendadak ge. Bener ieu we. Ini kaweng. Kaweng ieu teh. oh nya baru Asa gaya kieu. maklum ayeuna mah beda di jam baheula Oh, bakal heula. karena lagi rezeki mah teu bisa dinata juga nah caranya Oh, cari di dia we. hah di dia Dia we ngarayung we. Redang aduh. aya naon ieu lawas ka dia Biasa nu ambon. Anu kahiji nama. Amang ya, amang tapi ngali ni kaweng tapi itu teh. ini kaweng gaya mani ka di tempoan tuh geus boga emas gede ayeuna Teh karena angklungan sugan teh oh iya mun pas meuli emas di kota Beunghar pas mendadak di gimana? pas ka salon ieu pun anak Sana mina eta teh? tadi teh saha ngaranna teh Susan da. Oh, Susan. Namun dilandih mah Susan ngaranna mah Nisa ieu teh. Sangan di sok disebutan Susan itu. Susan gitu namun. Tas dirubah, Di rebonding itu. dirubah tadi di kieu. Oh. Mana na jelema beunghar tuh. Tuh, untuk memilih orang mah make emas. Gaya dong make emas. Ningali itu. Sombong amat. Jelema beunghar ngadadak yang foto kan segala macam. Entong haharewosan atuh ngomongkeun ini teu ieu. Emak iya tadi di jalan. Di jalan mah naon gitu. Emas. Soalna amun duit loba teh dipake teh nyaah bisa didaharan ku cicunguk. Nanya ya. Kunaon jang? Ada yang make bisa beunghar gitu teh kumaha eta teh? Ah teh mah rahasia perusahaan we nya. Oh, perusahaan. Itu sini nih kaweng mah geus diiburkeun boga Rezeki mah tuyul. kemana-mana. Naon? Rezeki mah kemana-mana. Tuh rezeki mah moal ka mana-mana benernya, gitu. bener. Hayang beunghar teh. Hayang atuh. Ah, Hayang pisannya. hayang pisan. Miara tuyul. Tuyul. Miara tuyul. Oh, nu kamari tuyul teh meureunannya jadi beunghar. Tapi ayeuna mah geus teu nuyul deui. Oh, iya mah Pamali perusahaan cenah. gitu ya. Pamali cenah teu meunang nuyul deui ayeuna mah. Musrik. Jadi geus loba sawah. Geus loba balong. Geus loba naonna meuli ayeuna teh keur ngadaguan mobil eta. Mobil tidalar. Oh, dealer cing ka Mobil dieu nya. uncal. Ngaranna teh mobil uncal ngaranna teh. Mikau yang hayang ningali atuh teh naon imah teh nya. Kubur lingan dia beunghar rendak teh kumanya. Iya. Besarnya. Tenanan kana berhubung kontina dibawa ku eta ku naon teh ku anu Satpam. eta nu ngabersihkeun bumi. Oh, yo pembantuna. Heeh, nu ngabantuan teh. Bayar lah luar nang Di luar na we itu atuh. Kan ningali kumaha gitu.
Ngaranna ge imah anyar. Sini nih kaweng ge asa paroho keneh ieu teh. Aya tuh. Bade ningali mah. Penasaran kieu nya da apa? Namina ge bumi anyar. Mau ke bumi anyar mah. Mana we dia salah lega kieu nya. Oh, Tah ieu mah kembang kertas ieu mah ye. keren euy bener imah banget. Kembang kertas. Kemangnya seeutik. Kembangan. Ngaranna ge imah anyar ieu teh da. Heeh. Geus cerita tara di uruskeun meureun. Teknis. Ayo dia ke bawang daun kieu. Orangnya Ini mah bawang kucai. Oh, bawang kucai. Bawang daun gitu. Hah? Tah, Oh, eta bawang daun mah. ieu mah lain bawang daun, bawang kucai. Bawang kucai. Tah, ieu mah bawang daun. Oh, bener. Salah. Wadah peda beungharnya imahna nya. Iya di jumbo nya. Jumbo. Bawang kucai mah di imah di beunghar di baradag. Sombong amat. di open. Ulang letik sekali itu beungharnya. Nah, ieu mah anggrek ya. Nek. Hayang ka iraha-iraha monok di dia tuh. Sayang sia tuh di persekolahnya manuk ah. Ame ngabaturan nini kaweng di dia. Nini kaweng teh batur ngan duaan jeung si Susan. Jabalaganya yang mana ini? Heeh. Si Susan mah berenang wae di kolam tuh di luhur. Di luhur kolamnya. Aya di luhur kolam. Ya bikinian Orang gitu tinggal lah. meri. Meri teh jeung ieu duaan. Wajahnya. Meri teh babaturanana ieu. Taruhnya batur budak ieu euy. Oh, batur kan ieu jeung meri jeung soang babaturanana teh di luhurnya. Oh, ya, ya, gitu. Di Susannya. Manehna bedae kan jeung meri jeung Susan ge. Ri. Kenalin. Tah. Ieu mah tangkal ieu cenah. Ah, eta takang eta ieu dia kaompat ieu teh namanya. Korma meureun. Hormat si Arab cenah. Dengan beda asli hormat. Emang tara ningali kitu di dieu. Tara ningali tangkal ieu. Tah ieu teh korma Arab. Buahna teh gerde, namun ieu mah buah naga. Buah naga. Ieu mah buah Tangkal. naga. Warna naon itu warna? Warnana beureum. Di jerona ungu, kulitna beureum. Da pokona ngaranna imah beunghar mah buah teh bisa berubah-ubah. Kumaha eta nya? Heeh, kumaha ngobana. Ieu tangkal durang. Tangkal buah dikeluar dalam bakuntian. Bakuntian. Nya. Kada mesti ngamaturan ieu nya. Sieun tuh ieu mah kunti ge. Sieun. Sah jadi ngeulah di dia. Jeung di dia. Sarariis. Ari mah kaditu heula teh nya sakeun. Ieu, bisa di dia lasan. Salah lega kieu nya aduh. Masa iya sabeda Curiga Ya orang. Allah baik. benar sih. Ada gitu. Mun batu makan biasa-biasa heula kita turun Iya perjuangan ya. Perjuangan materi langsung Coba kanan urang we. anyar kene di Asa sabeda gitu. Asa teh. Pra aku kudu di selidiki di kurang. Ulah pelari. curiga Gagap. power orang banyak. Gawe naonnya? Tuh ini jualan berkokok. Pokok. Iya, sekali nanti 1 ton gitu. Beunghar. Ya, geus lah anu. Balik Barang euy, barang tong di pikiran. olah mata jadi penyakit aja. Ya pamit lah. Main di pauk itu. Boleh lah. Kayak paling panggul kali. Bade ka mana? Encan suguhan ku ni kaweng. Ka sakedap dia datang eta nu ngabantuan si ni kaweng di dieu. Kali heula teh kalebet. Tuang-tuang eta huwi sampe. Aduh. Mani somse kitu eung. Punten atuh aya namanya ni kawin ka, nenek kawin ka teu tiasa amang-amang de keluar. Keur menikmati hidup senang jeung si. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Heeh. Oh, berbahagianya didoakeun si Ujang ge sing
jarantan suksesnya. Siga nama, pisan. Eta teh curigaeun ka urang teh. Nya. Makanya tong deket-deket deui jeung eta bisa dicurigaan. Nya. Emang orang kajero ieu ah. Geus baralik ieu barudakna yuk. Tuh Gusti. Tong urang mah tong nuyul-nuyul deh aya namanya. Ya, senang aya nama.